Ya kieu kesorean euy. Mandi ieu mah duh. Sugan wae. Mun mau caina deui. Bopal tadi. Cai geus eueuhan di wae. Mau kieu mah geura aduh. Tuman teh ieu kudu di gablong ieu mah jelema teh mau kan cai. Gablong teh mah kelakuan si bocil ieu mah, kudu disusul ieu mah. Goblok teh ditarok ieu mah ku aing. Babal teh deui. Cai teh dipara mandi we teh. Kan urang ka sawah mah. Tarakan itu taralaan sawah mah. Ada ulunnya euy. Benar ieu mah mun kabukti si bocil ku aing harus digablok dah. NANI?! お前はもう死んでいる。 Hier. Dapat kalian gua itu. Urang dikeun selang sama ka hier ka kelompok kita ieu diisukan tanuraneun. Ini si teh euy. Penting ya. Kopi geus eueuh, peak. Aduh. Hari di sini euy. Ya saya suka tanuraneun. Bojong naon nuan saungnya mah. Lari dan aya udud keneh di saung. Angin ih. Sikra bunyi. Di saung heula we nyalse nyantai. Bae pemajikan mah aya di mana we. Beunang. Aneh banget. Duh. Proyek ieu. Gitu lah. Santai we heula di saung lah. Nyalse. Goblok dah. Iya ha. Aduh. Naon sia cai? Hah? Hah? Sok. Aya. Kampak popok geuning ieu. Naon teh euy? Apa euy? Anjing bawa cai. Naon? Saya laporan ke Abi, sareng ke Emon Pak. Sakawis cai, gitu. Mak. Parebut, sareng buah sawah, sareng ke bumi, Pak. Kumaha? Nya, kedah diluruskeun ieu mah, Pak. Bentrok. Mohon bentrok, Pak. Janten kieu Pak, Kumaha? abdi nyuhunkeun solusi ti Bapak. Abi sesat cai, buah. Langsung kieu Pak, Bumi abi deh. Sana wae. kumaha saena. Sok, tenanglah. Aya naon? Istighfar. Aya naon? Wajib. Aya naon? Masalah cai, awet bentrok sareng si Empon. Aduh. Diberi awet patik. Anjing. Salah. Apa sih kan ieu lah? Sahan lapat eta tuh nya. Nuju dirareskeun ku urang ayeuna aya korban Pak Kuwu. Kumaha tah ayeuna Pak Kuwu tah? Ieu mah kedah dilereskeun ayeuna. Mohon Pak Kuwu tolong kami ya. Yang kedua. Istighfar. Tah, kumaha pamitan Pak Kuwu enak? Susul itu apa? Susul. Susul ayeuna Pak. Susul ayeuna. Mah lurus Pak. Abi lurus kan. Mohon. Yang pada ini susulan. Susulan. Nya, nah. Pak Kuwuna ya. Istighfar Pak Kuwu ge. Tenang. Dua lah. Nya. Abi nyusulan kan itu lah nya. Itu nya. Sok tenang ya sareng Pak Kuwu. Enak ngobrol heula sareng Pak Kuwu. Tuh, nah, kurang ketepuhanana, Bor. Susulan ge. Aduh, makanya main rumah ieu. Bentan aduh. Bentan, Pak.
Punten. Kenapa? Naon ieu? Ibu juga Kita si bocil naon ha? Itu Pak. Ada si bocil orang di goblok Aduh we. Pak. Tapi iya Pak. Di warang kupaku dari tanya Pak Bocil. Mohon perkawis cai. Di mana? Di balik kampung Di Pak. kampung. Balik kampung. Mana tungguan teu lah. Mohon Pak. Tungguan teu kudu digagade kuno kieu aing mah. Teu lah. Run. Hese aing. Babat ku aing ngansipna kabeh. Nglurahan anu kitu tah. Tuh mantai. Jeung si bocil teh lah. Pak Bocil teh tadi teh kumaha? Lu ke kanan di saung. Dubruk. Lapor nah. Waalaikumsalam. Pak. Aduh. Mama. Itu demi ka malam Terima kasih Pak. Soal apa? Mama jawab lah. Dari dia senang Pak. Dari omongan. Tuh, siapa yang hansip liwatkan kita ngobrol-ngobrol gitu. Mohon Pak. Datang lah ke sini. Galak. Bau, Oh, Pak. bau, hei. Terima kasih Pak. Ini Pak. Pohon cai padahal. Si Pak. Alhamdulillah yang paling buruk yang beres. Pak. Tenang Pak, tenang. Pemarah sekali tenang. Mohon Pak Bu, ini orang waktu benar. Aduh, kenapa aja Pak? Saya kelas. Usum baru itu mah. Saya kelas. Paling cai. Dia sudah. Oh, saya sudah makan ya. Jadi benar bentroknya masalah tadi. Mohon Bu, rasa mah masalah abdi dah. Kalau saya dan awak. Yo, Bu. Arena teu lamun rek mani coba burit. Cai eueuh. Kumaha rasana sok? Bayangkan, Bu. Coba awak geus capek teh gawe. Cai eueuh, burit-burit kumaha? Tos lah ayo mah. Sekarang era tetangga banyak pun parasnya masalah cai wae ge. Tos enak mah, mending darah main wae lah. Ulah bentrok-bentrok wae era. Sekarang ayo main bentrok mah. Rumah salah. Mohon Pak, teh mau salah itu. Ya, ya abdi itu bare juga yang punten di Panton. Panton. Kumaha? Pak Bocil bade ngapura. Emang apa wae ieu, Pak? Ngan kade wae, amun sekali-kali deui wayahna wae. Di kampung sekali-kali deui. Oh, Panton, hapunten ieu mah ge. Tenang, tenang Pak. Santai. Oh, saya sekali mana ya? Sok. Bolehnya. Ade, Siap nih, banyak. sekali-kali deui. Oke, Tenang Pak. tenang. Mudah-mudahan ya tina ieu video tiasa seueur manfaatna sareng ulah dugikan nimbulkeun ku masalah anu sepele nimbulkeun perpecahan di masyarakatnya. Lalu itu Pak. Terus, Nah, ya mudah-mudahan ieu video teh tiasa ngahibur sareng tiasa seueur manfaatna. Mana anu bade pro. tolong IG abi ya. Randy Doraemon. Dong hilap. Baca Halo. Dong hilap kalau di Instagram Pajar Obey 0802. Pakai hashtag Pajar, hashtag Obey 0802. Atur nuhun kana nonton Dong hilap.
subscribe lah.